Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Innova Fitriani nomor 15 dari kelas 11 Lepatilu. Di dieu abdi bade masih ambiantara ngenaan kekerasan pikeun barudak di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasempatan sareng kesehatan anu mana urang sanes patepang rarai dina dinten ieu. Teh hilap oge kasadayana anu parantos nyungkeun waktu kanggo datang ka acara ieu. Dina waktos ieu abdi bade masihan biantara ngenaan kekerasan pikeun barudak di bawah umur. Tujuan abdi dina ngangkat masalah ieu nyaeta kaprihatin diri ngenaan ieu masalah. Murang kali masalah ieu teh sok nyebabkeun ka generasi muda kos arurang salaku penerus bangsa. Kekerasan mangrupikeun kejahatan anu kada dibasmi. Nah, kekerasan ieu teh sigana tos janten sapertos budaya dina akhir-akhir ieu. Urang sadayana sadar yen kekerasan ka budak di bawah umur sok kirang diperhatoskeun kusabab barudak masih objek milik kolot anu hakna sok dipopohokeun. Hak sapertos tumbuh, hirup, berkembang, berpartisipasi secara optimal jeung martabat manusia sareng tangtosna kengingkeun panangtayungan tina kakarasan sareng diskriminasi. Sareng ieu pikeun tujuan Indonesia nandatangan konvensi PBB ngenaan hak anak dina tahun 1880 sareng ngesahkeun Undang-Undang Hak Anak nomor 23 tahun 2002 ngenaan perlindungan anak anu kalebet hak-hak sipil barudak. Salaku abdi tina kekerasan barudak ngagaduhan efek fisik sareng efek psikologis. Aya budak anu jantan agresif sareng gampang frustasi, aya budak anu pasif, anu henteu prihatin, aya anu teu gaduh kapribadian nyalira, aya nu sesanga wangun hubungan sareng jalma sanes, sareng aya oge anu nguwuhkeun rasa benci ka dirina sorangan. Salaku tambahan aya oge karusakan fisik sapertos kirang ngembangkeun awak normal serta ayana karuksakan sistem saraf. Dina era globalisasi sareng kamajuan teknologi ieu, urang moal tiasa nyingkahan kalebet sababaraha budaya ti sagala penjuru dunia. Ieu tangtosna aya pangaruh langsung ka budaya Indonesia. Kalebet murang kali gaya hirup anu bebas sareng budaya individu beuki karaos di masyarakat. Ayeuna lingkungan sareng unit komunitas teh teleres fungsina. Maka dina kesempatan ieu hayu urang hirupkeun deui budaya lokal. Arurang mulangkeun deui fungsi kulawarga RT sareng RW pikeun nyegah kekerasan di kulawarga. Murang kali khususna kolot mangaruhan pisan kana kapribadian budak. Kacindekan tina pidato ieu nyaeta yen kekerasan ngalawan barudak tiasa dicegah ku edukasi kemanusiaan, kebersamaan, ngahargaan hak-hak sipil barudak, sareng terus-terusan nyebarkeun instrumen hukumna sareng kemungkinan ngalangkungan ceramah agama ngenaan pentingna ngawujudkeun kulawarga anu sakinah mawadah warohmah sareng salaku tujuan keluarga teh kedah didorong dina masyarakat. Sakitu wae biantara anu bisa abi sampaikeun. Hapunten upami aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.